Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng Kang Dagol di channel Kang Dagol hiji tilunya. Urang teraskeun deui yeuh. Carios dina judul ngakalakeun siluman. Ayeuna teh bagian ka-10. Mangga ka sadayana caraketan. Hanca carita anu tos kalangkung teh nuju nyarioskeun nya kaayaan si Jandra cenah ieu anu nuju nyipuh ilmu diuji pangabisa di wahangan teh kumaha ieu lajengan cariosna manganya urang teraskeun wae. Kaayaan anu saperti kitu anu pikasieun teh lumangsung cenah kana sababaraha waktuna da eta mah asa karasalila ku si Jandra. Si Jandra teh ampir-ampiran we cenah batal dina ujian dina panyipuhna teh sababaraha teu kuat cenah ngalawanan serangan-serangan ti makhluk-makhluk bodas anu pikasieun teh. Tapi ku teguhna jeung pancegna kayakinan si Jandra eta anu pikasieun teh akhirna mah jiga nu boseneun satuluyna mah halibara init ariweuh teuing ka mana tidinya ganti deui anu pikasieun teh aya anu istilah nama buta hejo aya anu makhluk hidung sakabehna hidung jeung perkara-perkara anu pikasieun deui. Tapi anu ayeuna mah si Jandra geus mingkin panceg hatena na pikirna sok we cenah sakumaha pikasieun oge kuring mah arek menta tulung arek menta ditangtayungan kuno maha kawasa malahan manehanana teu endat-endat dikir eling ka Allah subhanahu wa ta'ala. Katingali ku si Jandra sareretan makhluk-makhluk anu pikasieun teh jika anu teu bisa ngadeuketan sanajan masih keneh katenyo ku si Jandra rigigna jeung usaha maranehanana hayang ngadeuketan ka si Jandra. Tapi ieu makhluk-makhluk pikasieun teh teu mampu nembus atawa ngadeuketan ka si Jandra. Tidinya mah si Jandra teh ngarasa regreg mungkin husu we deui mungkin yakin pamadeganana sabab tarekah jeung doana geuningan dina waktu saperti kitu mah karasa pisan ijabahna ku manehanana. Sabenerna mah dikir atawa doa naon wae saban-saban jalma ku Allah subhanahu wa ta'ala tangtu wae diijabah sareng dirungu ngan meureun urang teu ngarti sakumaha carana Allah ngaijabah ngan dina waktu eta mah si Jandra ngarumasakeun geuningan gede ka nyaahna pangeran jeung gede panangtayunganana ti Allah teh kitu diantara na pipikiranana si Jandra teh. Satuluyna mah kaayaan alam saeutik-saeutik sora-sora anu ilahar kadenge jeung hawa karasa deui sakumaha ilaharna sora wahangan patemalan jeung sora jangkrik jeung cari cangkas anu aya di wewengkon eta kadenge deui ku si Jandra. Cak urang tunda kaayaan si Jandra anu keur ngeueum we jeung didoja ku rupa-rupaning cobaan jeung hahalang. Tapi satungtung nama satuluy nama ieu si Jandra teh lulus cenah bisa ngaliwatan eta sakabeh cobaan teh. Cak urang tunda heula urang kocapkeun di hiji tempat di alam sejen. Di alam sejen alam siluman sanajan eta siluman teh keur aya di lemurna si Jandra lemur pasisian teh manehanana tetep we kaayaan siluman cicing dina alam siluman. Saha eta siluman teh horeng si bana horeng eta siluman teh siluman kalong peteng teh anu dititah cenah ku Raja Silebu raja siluman anu dipake pamuntangan kuden juga lah teh manehanana dibere tugas keur nalungtik
neangan kelemahan jeung hayang nyaho cenah kumaha kaayaan si Jantra sabenerna. Samang-samangsa si Jantra keluar di imahna. Iya ku siluman kalong hidung teh diperhatikeun we ditelek-telek. Tapi sajaroning kitu manehanana teu bisa deket ka si Jantra. Kahiji manehanana teh bisi kanyahoan sabab manehanana sadar aya makhluk sejen anu osok nalingakeun jeung nang tayungan ka si Jantra. Nyaeta siluman piit, siluman peking talatea. Eta ayana siluman peking talate teu bisa katenyok ku siluman kalau hidung mah, tapi manehanana tetep bisa ngarasakeun ayana eta siluman teuing kunaon panyangkana siluman ieu siluman kalong hidung mah eta makhluk anang tayungan ka si Jantra teh sarupaning sarua jeung manehanana siluman atawa jin, tapi elmuna cenah geus leuwih luhur tika kumanehanana teu bisa katempo ngan tetep bisa karasakeun. Salian atawa kajabati eta pan geus pernah tarung antara siluman peking tala jeung baladna papatih lemburiling anu kanyahoan kumanehanana ieu ku si kalong hidung teh kakuatan jeung kasaktianana eta siluman piit, siluman peking tala teh. Sabanarna mah ieu teh kasempetan hade jeung newak eta si Jantra. Tapi moal bisa bangunan mah sabab kuring nyaho aya makhluk anu nang tayungan ka manehanana jeung deui ku hese deui sabab lamun ieu jalma sorangan oge henteu ditang tayungan ku makhluk eta tapi karasana hawana oge panas. Aduh jadi mungkin hese wae jeung deui naon cenah kaluar ti ieu mah wayah kieu. Aduh Si Jantra jeung Ki Imin anu ditema oge teh ku Mang Obon eger kaayaan liwahangan teh katingali hawa di dinya ku siluman kalong hidung mah jadi beda cenah karasana sabab aya saperti jika ngaluarkeun cahaya di sabenerning eta tempat komo keur kaayaan si Jantra atawa Ki Imin ngalapadkeun lapal-lapal kalimah-kalimah anu hade, kalimah-kalimah thayyibah eta di sabenerning tempat teh makhluk-makhluk anu pikasieun anu disebutkeun jin atawa siluman nu jarahat nyaring rai sarieun. Kitu deui kaayaan waktu caah jeung hujan malahan mah dina kaayaan si Jantra keur pakpik-pak we ngayonan jeung nyinglar anu dipikasieun ku manehanana ku siluman kalong hidung mah teu katempo naon cenah anu keur kajadian da kitu cenah. Eta gangguan anu kajadian ke alaman ku si Jantra teh antara nyata jeung henteu antara pikiran wungkul si Jantra jeung kanyataan sabab katingali ku si kalong hidung mah biasa we si Jantra teh diuk we cenah sakumaha ilaharna aya cenah robahna saperti kerkayaan ngalawan cai teh. Tapi samang-samang samanehanana niat arek nyokot atawa ngadeuketan ka si Jantra sok aya cenah hawa anu panas atawa sinar anu ngajadikeun kana panenyo manehanana tika manehanana teu bisa ngadeuketan ka si Jantra. Atuh ieu siluman teh teu bisa wala kaya hayang niat nyokot ka si Jantra teh. Satuluina ieu siluman kalong hidung teh arek cenah sejak laporan ka anu jadi dunungan anaknya eta Raja Silewu teh ngalaporkeun naon nu bener-bener anu keur kajadian ka si Jantra. Kaya bag cenah ieu si kalong hidung teh balik deui ka nagarana kakocapkeun Raden Peking Tala siluman pieu teh bener sakumaha pangrasa jeung panenyona siluman kalong hidung yang ieu siluman Peking Tala teh tuluy-tuluyan nang tayungan ngajagaan ka si Jantra. Lamun keur beurang mah manehanana teh surup sumanding ka manuk piit, tapi lamun keur kaayaan saripna atawa poek atawa peuting manehanana teh osok janggaleg we ngarupakeun hiji sinatria lamun katempo ku alam nyata mah. Kitu deui samangsa-mangsa
katingali ku si Jantra. Punten ya, katingali si Jantra eukeur kaayaan tapatea. Kitu deui katingali ku peking tala oge si Jantra teh diuk we sakumaha biasana, sakumaha ilaharna diuk anu keur ngeueum teh. Manehanana katingali ku manehanana katingali si Jantra teh obahna teh eukeur eta we cenah. Eukeur ngendalikeun awakna supaya teu palit jeung ngalawanan banyer teh atawa caah teh. Satungtungna mah teu katingali oge ieu ku siluman peking tala. Kaayaan si Jantra anu disingsieunan katingalina teh cenah pakpik-pek we kitu jiga anu gelut sorangan atawa ningkahkeun rametuk atawa reungit. Sabab ku peking tala ge eta pangalaman anu lumangsung karasa ku si Jantra teh henteu katingali sanajan dina alam goib. Naon atuh anu keur kejadian ka si Jantra? Nah bener diganggu ku anu pikasieun atawa ngan ukur pikiran manehanana. Dina ieu carios mah teu acan dicaritakeun, teu acan dijelaskeun. Kebat urang nyaritakeun siluman kalong hideung anu muruk ka tempat dununganana nyaeta Raja Silewu teh. Urang kocapkeun geus ning hareup we papangih jeung Raja Silewu. Satuluna ieu si kalong hideung Ca Cumarita. Gusti, ku abdi Gusti taluntik ieu anu ngaranna si Jantra teh. Tapi ieu anu ngaranna si Jantra hese didodohna, hese lamun arek dicokotna, komo lamun peuting mah. Ku kituna ari ningali kana kieu mah eta masrahkeun ka Gusti, sabab lamun arek dicokot ku ilmu siluman mah kahiji ieu ngaranna budak Jantra teh manusia Jantra teu bisa didekotan kitu bae sabab bogaeun hawa anu panas pisan. Lamun arek didekotan bisa ngalawanan hawa panasna manehanana oge. Urang sorangan geus langkung uninga Gusti oge tos langkung uninga. Ieu si Jantra teh aya nu nantayungan meusing bisa dicokotna oge bakal aya nu neang deui. Jeung Gusti oge terang meureunnan lamun diteang deui ku eta makhluk teh Gusti oge geuningan ngarasa ka orang ngarasa berat jeung ngalawanana. Hampunten Gusti kitu anu tiasa dibejakeun dicarioskeun ka Gusti. Laporan abdi mah bener pisan eta teh kalong peteng hese sabab kaula lamun bener bisa nyopet ieu ngaranna budak Jantra manusia Jantra. Sanajan kitu urang kudu bisa urang nyelehkeun makhluk anu meangna kamari samemehna teh eta anjeun nyaho naon eta makhluk teh. Sim kuring oge henteu terang eta makhluk teh sabab teu bisa katempo jeung teu bisa karasa. Lamun manehanana henteu karep mah hartina mah kuring mikir ieu makhluk teh cara saperti urang siluman atawa jin tapi kakuatanana bogaeun ajian. Naon kitu poho deui ngaranna teh anu teu bisa katempo teh Gusti kuring teh poho ta eta teh. Belegeng sia eta teh halimunan ajian halimunan ngaranna belagung deui. Tah eta hajian halimunan jadi ku kuring teh bisa katampo tah eta makhluk teh. Aduh kudu kumaha atuh Patih. Katingali Raja Silewu teh ngareret ka patihna nyaeta Patih Lemburiling anu teh tadi nyaksian we diuk di antara eta kalau si kalong peteng jeung Raja Lemburiling satuluna. Punten ya. Diuk antarana si kalong peteng jeung Raja Silewu. Iya Patih Lemburiling satuluna nyarita. Kuring oge teu nyaho Gusti. Naon anu kudu dilakukeun. Tapi
lamun kudu kieu kanyataan mah. Ieu si kalong patung teh kudu teras-terasan naluntik kana eta makhluk anu nantayungan ka si Jantra. Tapi kuring oge boga tarekah anu sejen. Urang ngadeukeutan makhluk anu disebut manusia oge supaya bisa nyieun cara atawa nyieun tarekah dicampurkeun atawa ayeuna mah murunan bahasana dikolaborasikeun Gusti antara tarekah goib jeung tarekah kasar. Tarekah lemas jeung tarekah kasar. Tarekah lemas berarti ngalawanan siluman anu nangtayungan ka si Jantra. Tapi tarekah kasarna meureun urang kudu gawe bareng aju ujung anu disebut bangsa manusia. Halus pisan eta pikiran teh. Lamun kitu mah kalong peteng tuluykeun maneh nalunti kana kaayaan si Jantra jeung makhluk anu ngareujungan atawa nangtayungan ka manehanana. Satuluyna anjeun patih lemburiling sok deuketan ka manusia anu kira-kira bisa diajakan gawe bareng atawa karja sama meureunnya ayeuna mah. Benar pisan Gusti eta kerja sama meureunannya gawe bareng. Eta anu dimaksud ku kuring ge. Jang pamukana mah anjeun bisa nepungan manusia palang atawa anu disebut ki palang teh. Ujung manusia juga lah anu jadi balad urang di alam manusia mah. Manusia anu jadi balad urang. Sok taluntik deuketan jeung teangan cara kumaha carana bisa mawa si Jantra rek raga badagna rek raga lemesna kudu dibawa ka alam urang jeung bisa ngelekeun eta anu disebut makhluk anu nangtayunganana anu can kanyahoan urang saha-sahana. Cedok dua siluman nyaeta patih lemburiling jeung punggawa kepetengan atau kepercayaan Raja Silewu nyaeta si kalong peteng teh ngararembah tuluy ari niat we ngalaksanakeun panitah ti rajana nyaeta arek naluntik deui si Jantra jeung siluman peking tala. Ari Kipatih lemburiling mah arek neangan cara cenah mindang saraya jeung jelema anu bersakutu. Non bersakutu teh anu geus ngahiji merenya anu geus ngahiji nyieun kamungkaran jeung bangsa siluman. Nah pikiran maranehanana mah nyaeta Ki Palang jeung Den juga lah teh. Kebat lumampahna urang caritakeun lumampahna patih lemburiling anu tuluy we cenah iniet ka imahna Ki Palang satuluyna kalawan ngagunakeun ilmu miraga sukma asup kana ngimpina Ki Palang. Iyo siluman lemburiling teh asup kana impian Ki Palang tuluy nyaritakeun cenah sagala rupa pamaksudanana anu inti nama kudu neangan cara gawe bareng antara siluman jeung manusia neangan cara jang ngelehkeun makhluk anu nangtayungan si Jantra jeung bisa newah ka si Jantra dina eta impian Ki Palang cicing we jeung nyangupan kana sagala rupa ning anu diomongkeun ku patih lemburiling dina eta impian oge. Patih lemburiling karep cenah arek asup kan surup sumanding kana hiji pakarang anu dipiboga ku Ki Palang kana hiji sarupaning bedog anu dikaramatkeun ku Ki Palang. Atuh satuluyna mah eta siluman lemburiling teh asup surup sumanding kana jero bedog teh. Sanggeus kitu mah asup we cenah ieu lelemutanana siluman lemburiling teh asup kana bedogna anu dikaramatkeun ku Ki Palang teh. Ki Palang
sanggeus na ngimpi korejat cenah manehna teh udang satuluyna manehanana rungah ringeuh mikir-mikir naon cenah anu geus kajadian geus nginget-nginget deui kana naon anu kaimpi ku manehanana satuluyna kipalang teh udang tina tempat sarena malahan maka keluar di kamarna tuluy asup cenah ka hiji ruangan anu sejen tempat pusaka-pusaka atau pakarang-pakarang anu dikaramatkeun anu dianggap aheng ku manehanana satuluyna manehana teh nilik-nilik nelak-nelak karena pakarang-pakarang dicabakan hiji-hiji dina eta pakarang anu loba teh manehanana rada kataji ku hiji pakarang anu sabenerna mah geus heubeul dipiboga ku manehanana tapi asa lebih beda cenah eta pakarang teh sarupaning bedogna rada buntet bedog ponok anu jadi rada beda satuluyna sanggeus manehanana ngucapkeun kana jampe pamakena cenah karasa ngageter ieu bedog teh malahan mah aya kadenge sora tanpa cirim. Oh, benar Kiparang. Kaula enggeus cicing di ieu bedog. Ku anjeun kudu dibabawa kaula. Sabab kaula supaya bisa nang tayungan ke anjeun lamun dina aya anjeun aya kararepet. Ari dina waktu penting mah kaula bisa wae nang tayungan anjeun kalawan laluasa, tapi dina kaayaan beurang iwal kalawan anjeun ngagunakeun ieu bedog kaula bisa ngabantu ka diri anjeun. Oh kitu cenah di antarana kekecapan sora anu tanpa jirim anu kaluarna ti bedog eta teh tidinya mah Kipalang teh ngeuh weh cenah manehanana sadar yen bedog eta teh geus kaasupan kakuatan ti kakuatana lempuriring lamun dina kaayaan peuting bisa nang tayungan ka manehanana kalawan laluasa lamun dina kaayaan beurang bisa digunakeun eta bedog teh kalawan boga kakuatan anu luar biasa. Waktosna parantos cekap kanggo episode kanggo bagian nu ayeuna. Kumaha cenah ieu lajengan cayosna mangganya diteraskeun wae dina video-video salajengna. Wilujeng patepang deui. Permio.